Awe itu itu mawa opieun. Ah ke warung heula. Kalanya kudu digawe. Oh iya perlu digawe naon opieunna nya. Roti ieu kopi ah. Hidung. Goreng kita. Oh batuing dua sike we dan digawe dengan sorangan. Sorangan kopi naon dinya? Roti. Roti sabaraha ieu? 2.000-an. Oh 2.000 itu ya. Oh sakieu teh berarti 4.000. 8.000. Oh 8.000. 8 jeung ieu Pak. 12 geus sakitu keresekan ah. Gawe yang sorangan teh ali aya kitu kali eueuh mah. Mun balik teh dibawa. Heeh. Jadi 12.000-an. Tah. Ieu nuhunnya ya. Nya. Nah, aing ditah mencugu dengan tah ngored tah melak naon cenah teh ah. Melak bawang, melak eta ah di ngorek heula ieu. Kali laki dunungan teh can datang-datang. Hayang teh atuh mau opieun dunungan teh lain aja doge di imahnya. Ayo dunungan pelit mah kieu aduh gawe teh. Payah kieu can aya opieun-opieun acan. Ini kan ngiuhan euy. Ngiuhan da deui ah. Tuh, ketinggali dunungan pelit mah. Agedang-gedang ka disimutan. Adek naon untungnya gedang disimutan kieu da tiriseun teu gedang teh. Anu semu hujan. Tuh. Mun arasak mah da karek kararieu tuh karek kade jokene. Opieun-opieun. Dunungan pahang kieu mah. Ku tinggalkeun ku aing mah geura. Hanya can datang keneh wae kitu kurang kieu pangpoe geus luhur. Kamana heula teh euy dunungan mah aing cicing heula we ah. Andap sadatangna dunungan ah. Senang eta we. Tuh. Aya nu digawe tengan euy. Tuh. Wah. Anggar digawe teh. Boro-boro can anggeus eta karek menang sajajar aduh. Sajajar kumaha digawe tisuk ieu karek menang sajajar. Hararese yeuna. Eta kari nyaurkeun eta unggul ka sisi. Lain nu nganteurana hararese. Ieu mah kana opieun wae, opieun memawa tah. Pawa ka di opieun ngopi heula di atuh. Lain digawe teh hancah heula ti ditu tuh. Hancah heula ti ditu. Maju ka dieu. Kapan geus eta ge? Geus mana tapakna barang gawe teh? Eta ti tadi urang ka di ditu ka dieu. Mah sakitu atuh eta mah. Ti ditu hancah ka disaurkeun teh kana jahe, kana koneng. Pan geus eta jahe geus disaeur, koneng geus disaeur. Tinggal naon bisa disaeur? Tinggal beuteung nya can ka saeur. Sia da kana opieun wae yeuh, opieunana yeuh. Teu ngade atuh. Yeuh, opieun kana. Barang gawe teu baleg. Penting mah opieun atuh. Kopina aya di nya tangan caina eueuh euy. Aduh di kumaha tuh? Di eta we di perulukeun. Marah teu tunuh kitu. Aing ngarah teu tunuh si teh ngarah gaweana getol. Getol kumaha bakal gigisik mun katu kana panon. Hees wae ieu mah pagawean teh. Itu naon ditu ah. Gawe heula antep opieun mah. Pan ngadagoan opieun heula ngarah jag-jag. Toh hancah heula ti ditu maju ka dieu tah. Sing rapih ali barang gawe atuh. Jika acak-acakan gitu sing rapih ka ditasaurkeun kana jahe kana koneng ada gedang saur
Kumaha itu pegawaian teh? Oh, sok gawean cing benernya urang nu pola eta teh di tonggo. Dasar dunungan goblok kita mah. Ari gawe nih cing bener ka aing teh nita bersih, cing rapi, cing naon. Ari kalakuan gerah rese dek mere opieun oge. Dunungan kitu mah. Ngakeun leuheung gede mah mere ka aing teh ukur. Yuh cenah 20.000 leuheung mahi kana eta mah da teu mahi kana naon 20.000 mah tuh. Muncul lain kadunungan ku aing da makali tinggalkeun. Aing kok. Aing mah tinggalkeun oge naon opieun geus manggih cenah mah aya kopi aya. Antep cenah tuluykeun ku dunungan kitu tah. Kopi dunungan tuluykeun eta aing balik. Ini ngopi di saung cenah mah di dieu ye merenah aduh. Merenah tumaninah teh aduh. Sia. Pieun aya. Kopi aya aduh. Ari caina ka mana atuh euy? Nya dekakan naon atuh aduh caina mah. Nah. Aduh eueuhan. Ya kayak lem aku udah dijeng lemnya dijikeun. Aing mah dunungan teh balik pisannya. Tuh kieu mah kabuhulan meureun. Katingali si dunungan pahitna teh aduh. Dunungannya dasar. Aing mah di eta gawean deui nu kieu mah antep beurah. Rajin mer opieun kitu. Kamana sih? Kasep balan we digawe teh eueuh. Geus anggeus kitu digaweana. Siga tapakan digawe teh. Tuh. Mana pagaweanana euy? Eta wunggus sajajar. Kamana cenah? Itu da beurang kene dua kam. Mantog si blog deh. Pagawean teu balik ukur kieu wungguh. Tuh. Si kasebelan teh. Mantog meureunnya. Awas ya kasebelan. Kasebelan pisannya jelema eta barang gawe hanas ku aing dibere ngopi. Aing tadi teh nyokot cai keur kopi. Jelema ananingan. Kasebelan sia. Kasebelan. Si mah teh teurat teh ngomongna kitu euy. Lamun hayang payukarana cenah di dinya kudu mawa roti sisir jeung kopi hideung. Kapan ieu mawa roti sisir kopi hideung? Abi kan kasih mah. Di dieu da si mah cicingna teh ye. Mah. Tah sim kuring ye. Mawa roti sisir jeung kopi hideung keur si mah. Ngan kuring syarat hayang payukarana mah. Kumaha mah ye? Pak. Mana si mahna can? Keluar. Antep kena kitu. Halo. Itu si itu kena naon teh gituan, ngutang-ngutan. Pan diheureuyan sa di dieu ye. Ditungguan sia. Karesep mah teh tah. Roti sisir jeung kopi hideung. Mana aya mawa? Mawa mah tah. Ari geus maneh hayang naon ayeuna tah? Hayang payukarana mah. Aduh, saya eta pamentana gede-gede teuing euy. Henteu gede, masa kitu mah. Jeung hayang karana sagala. Ranana anu gieu nu baheno mah. Ai babawaan ukur kopi hideung jeung
jeung roti hungkul. Udah apaan karesep emak kopi sisir tah, sisir aja naon sisir gitu. Atuh hidung. Atuh ari kitu mah atuh aing ira hadeup molor nah hideung deui mah kopina. Atuh tong loba molor mah. Oh, minta abdi buru dijabah tuh mah. Wah, dijabah ira merena ge ukur kitu maneh mah. Oh, ge geus hasil meunang rana kakara di balik di ka dieu. Tamahan deui atuh jeung pinang baneng naon teh lauk. Beuteuy. Beuteuy sambalna we. Heeh, engke sabalikan di ka dieu ayeuna mah doakeun heula. Ah, moal kitu keneh mah ah. Doakeun heula di derek balik ye. Tah eta kopi hideungna jeung roti. Moal lah kitu ari kitu-kitu wae mah. Kopieun eta na naon teh. Disuguhna kitu mah. Si ada tuh dirham mere na haban wae hayang susugu mah kasebelan. Kasebelan sia blog. Gitu mah ku aing dihakana maling dah. Mau disuguhan ari mah disuguhan ari aing henteu ngaranna teuing. Sila di deui oge. Ini parah nih. Aduh, mantap emang euy. Tenang. Kemudian anak mana hugo euy. Mantap ieu euy. Lompatan kalau itu si dugul, mantep mah. Dugul. Mantap euy. Ya, punang ini mah. Udah kabesekan aduh. Deui